Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel Zendo Irawan. Terima kasih pada yang sudah menonton. Jangan lupa di klik like dan subscribe-nya. Dan sakit kepala tung budrek tak tung, datang kapan saja budrek, ada obatnya, obatnya nonton kita semua, nonton kita semua dijamin budrek. Maaf itu bercanda, sekarang kita serius. Dina hiji mangsa, aya ibu-ibu anu keur nyarita harga sembako ti pasar anu naek. Kacida ku resepna ngobrol, ibu-ibu silih adu nasib nepi ka minjem duit ka Bang Emok. Hi, ece-ece, arapa henteu ayeuna harga minyak di pasar teh menina naek. Ih, manya ceulawa. Bener, Ce, teu waduh. Aduh, geus bararingung ai geus kitu teh salaki aing eta pagawean nganaprakan wae manuk meni eueuh banget pamasukan. Heeh, bener eta salaki aing ge hanuset begaweana teh bari jeung teu meunang di laukna teh. Lah jadi caruhat kieu. Ieu ceuceuna teh boroni harga minyak. Kamari ge abdi meser emas teuing sabaraha puluh gram naek 44.000. Geurang edan. Tuh Coodah dewek sok-sokan meuli emas eta, mas naon eta teh? Mas Yul meureun. Atuh da Coodah mah beunghar, salakina ge bok sayur. Lain beunghar abdi mah kamari abdi tos minjem duit ka Bang Emok. Hendak mah pemajikan Mang Kusman. Emok ce emok. Hah, Emok? Naon ai Bang Emok teh? Jadi Bang Emok teh jalma nu sok minjem-minjemkeun duit, jadi urang teh perlu indit ka kota. Jabani lumayan ge bisa dicicil. Yong atuh abdi, tapi salaki abdi teh nya pisan diajak kompromi. Atuh arurang sasamunian wae ti salaki. Heuh, hayu eta nginjem 1 juta mah jeung kebutuhan lumayan geuning. Nya upah satu ai arerek mah abdi rek pulang heula. Abdi itu kan rek dibentosan di dieu tos asar, abdi rek pulang heula tos sore nya. Nangis atuh geus baralik aing geus kieu teh sok poho ka kita nya. Pas erek balik, ece-ece teka haja patepung sareng Bapak Ibu RT. Terus di mana ibu-ibu menira rame? Terus di ditu ai ibu sareng bapak mana? Pas nganterkan pemajikan belanja. Yang satu ya. Isukanana, eta ibu-ibu ngumpul di bumi Coodah, bade minjem duit 1 juta ewang ka Bang Emok. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Aduh ya ibu-ibu, manik garis dia marahin terang sarerang butak bunitong. Ih, sok itu si Akang mah gini. Tah ieu ece-ece emok teh kasep kan. Antau ieu meuni kasep pisan. Terus buru atuh Kang meni geus tekiat nyakelan duit. Lah atuh bu tong ngurus heula da Bang Emok teh kudu aya prosedurna. Aduh, naon atuh prosedurna? Ieu ece-ece cenah Bang Emok teh bungana gede, leres henteu kan? Aduh, ai kitu mah alim Akang. Eta mah lain anak nikmat mah harita siksa. Ah, hoak nama bu. Ayo minjem ke Bang Emok mah bunga lagi teu gede, ketika minjem ke kota Kabitu. Pada minjem sabaraha miliar bu. Bade 1 juta wae Kang. Tapi ngan kudu aya persyaratanna nya eta KTP. Hah? KTP? Jang naon atuh Kang? Nya kanggo jaminan bu. Emang kudu aya jaminan Kang? Nah, kudu atuh bu, KTP mah minjem kali itu ka dia ge kudu KTP. Oh, nyangka satu Kang. Iya, Kang. Henteu pati lila, aya tukang gorengan datang.
Gorengan ya gorengan naik. Palai palai. Mana. Ayo gorengan non bae Bala-bala aya pisang goreng sareng gehu. Oh iya, abdi hoyong. nya palai 10.000 Kang. Mangga Bapak Ibu. Iya, Bang. Nah, ditampil si Akang nya. Mohon iya mangga.